acara pangaosan, acara anu dianti-anti tiwang man ana bantuane pamau kaifa ma ahwaku kaifa ma hukum Siap Ibu? Cek cok. Kesan ada di Ian. Yang cerenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajangkrik di kebun Mang Anas anu ngajawabna tarik didoakeun hutang nacing lalunas. Betul tarik itu pada hutang katingali nu loba hutang mah tiumna ge nyengsol ulah dibenerkeun. Mudah-mudahan hutang nacing lalunas. Wih ti dia hutangna lalu se kudu dibayar hayang lunas mah. Cik sekalian deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahil awwal qabla al awwal wa laysa lahu akhir wa huwa hayyun daimun la yamut. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Amin kan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية. Sadaqallahul azim. Anu kusim kuring dibika hormat para sepuh anu sami rawuh, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat negeri, para ulama anu jadi penguat negara.
Tehilap oge Bapak RT kali Bapak RW anu kadang kala hese sare gara-gara pikiran BLT. Aya kecan kebagi laporan KDM. Oke Bapakku camat sareng sadaya terkhusus Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Sohibul Maqasid, kedua mempelai sareng ibu-ibu anu ku Allah dipikarindu. Amin atuh coy. Amin. Tarik atuh ibu-ibu anu ku Allah dipikarindu. Amin. Kembali ngambek atuh. Bapak-bapak anu ku Allah dipika cinta. Oke jaja kawanoja nu aya di tempat namina desa naon ieu teh? Cibodas. Taingan Barodas. Kampung Cibodas mah cenah. Kampung Cibodas. Negara masih Indonesia teh. Alhamdulillah. Sanes Jerman sanes. Oke, mudah-mudahan orang sadaya di paparinan yuswa nu panjang tur barokah amin. Ya robbal anu keur loba hutang mudah-mudahan cing laluna. Hoyong doana hoyong. Cik bareng doa mayar hutang bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni maksakeun mayar hutang. Tuh paksa ya. Alhamdulillah nu herang jeung nu bodasna aya tinggal widung. Ya Allah ya karim tenan ngasa jaguna nanti sate emangnya bari ngopi atau coba kewe bungkus ayamnya tenang naon kantongan mah tuh kabur deh itu. Puji anu jadi pembuka yang ngaji urang panjatkeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun lalaki jeung is. Oke, Allah anu nyiptakeun aki-aki jeung nini. Maijahna aya Ceuun Cemur Diempat Diaan Dioon Diin ini araya Cenok komonok mah di mana-mana aya. Ya Allah ya Karim. Bapak Maman aya, Bapak Momon, Bapak Memen. Oh. Ya. Nawa mah ya cik. Angel aya Angel. Dah eta mah di kota. Ya guys, sanajan kota nyingcet ka jero. Matak tadi nyasap ka polsek ka penjara heula. Jadi cenah rekana ceramah. Teu Bu. Puji ka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kamu nutiu warna-warni si galesi. Itu Malesti Kejora, Malesti Kejedot. Ya Allah. Puja anu jadi pembuka ya acara orang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksana, Allah anu nyiptakeun alam semesta, Allah anu nyiptakeun surga kali neraka. Surga kanggo jalmi anu bertakwa, neraka kanggo jalmi anu doraka. Tukang coba cap, coba nyebakan naon cabok gitu tukang coba cap tuh nyaton tuh jatet tuh jantan tual tong culak col rujak roj yang orai tapi orang teh dah hirup mah mau lepas tina liangnya perliangan keluar orang lahir tina li geus badag neangan li atuh maut diasupkeun kana li matak ieu atoro oge nikah milarian naon berkah milarian yang naon teu kudu ditak di titeangan ge da aya eta mah asap ieu geus ngaco ieu teh aya ieu teh mana ieu teh dia di kamar hidup liang
Bahkan ku Allah diciptakan orang sarupaning ling liangan dina irung aya liang teu sok tutupan liangna eunga dina paham aya liang dina ceuli aya liang si eta aya liang naon si eta teh anu ngaringkuk siga kuuk lamun ditoel ngagurum naon teh dupiang atau matakna syukur terahatur ka Allah anu maha ghafur nikmatna selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur makana urang kedah tasyakur tadabur atas nikmat umur nikmat ya Allah selalu terkucur ka tukang bajigur ka tukang bubur ka tukang semur gali kubur ka tukang sayur ka tukang kenur kana nu osok nepak bu manya nikmat kana sok nepak bu nah bae bahas mah ceu baktarang bae teh nikmat ti Allah selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur alhamdulillah sehingga orang kempel di dia dina raraga tasyakur bi nikmah pernikahan Teh Dian sareng AA untuk jawab saha Hardian Toro panggilanna Toro penenya Hardian Toro di Jawa Jowo sanes oh Betawi alhamdulillah nya urang ge ti Jawa ngan Jawana Jawa Barat gitu tah makana bersyukur karena nikmat Allah muji ka Allah bertasbih tahmid tahlil makana sadacan dilanjut hayu orang tasbih tahmid tahlil ka Allah sareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar canda lahar gitu kemuan tukang aja itu semangat aduh cek sekali dia sarang subhanallah walhamdulillah ya prot saja aduh ribu guys protan lagi dimulai alhamdulillah bingah amar watasuta bingah kagiri-giri bagja kumbayangan dina wong ieu urang tiasa ngariung mung pulung pamprok jonghok patepung lawung patepang rarai dia tempat dia makom dia majlis anu mudah-mudahan dipikaridho ku Allah amin patepung lawung sareng anu ditiung oge sareng anu disarung anu di jerona aya nu gantung oge paamprok jonghok sareng anu dianrok anu mana nutupan tempat kaluarna astagfirullahaladzim patepang rarai sareng anu nah gitu lah tuh alhamdulillah di diamannya nya harerang nya harurung alhamdulillah bercahayanya aya lampu iya oh di paru mana madem alhamdulillahirabbil alamin tiasa silaturahmi ka dia mudah-mudahan silaturahmi na urang ieu nya kabarokahan di dunia kali di akhirat amin ya rabbal oke mudah-mudahan kempelna urang dia tempat ia ngajantenkeun wasilah urang kenging syafaat engke di akhirat al-fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Da rata-rata nu pengajian mah seueurna ibunya anu ngaji ibu nu gegeroh ibu anu ka pasar anu ngepel nu bread nu sok ngagosip nu unyak anyuk deuh kabeh kudu borong geus ibu lazy tekna tadi rada utak ingin gitu berat ya Allah ya karim. Hadirin rahimakumullah anu dimuliakeun ku Allah. Satacan dilanjut taputan nu kasuhun bilih ke dina selami ceramah bilih ka aya kakirangan sareng kalepatan leres. Sebab manusia katerapan ku istilah mahallul khata wan nisyan, tempatna salah jeung pohoknya. Maka di mana aya kalepatan sareng hilap dina ayat dina naon nu didugikeun hapunten nu kasuhun. Biasa dihapunten biasa. Da manusia teh sub kana basa Arab. Manusia ma naon-naon nusia anu sok dipohokeun. Jadi wajar manusia mah lamun sok poho bose ka dieu cek orang Cibodas mah cenah nu sok poho teh ngaranna barho teh naon artina babari poho can bubar kadang geus poho. Lamun supaya henteu poho cenah sok makel catatan sabab naon al ilmu saidun ilmu teh buruan geta buruan lamun mung kabur ditali maka ilmu kuncina supaya teu poho supaya teu hilang supaya nempel wae kudu dicat catet cenah orang dia mah alhamdulillah lamun ngaji teh sok makel buku makel teh keur poho meureun kan pohoan teh ya Allah bu lamun ngaos teh kudu teras diemot-emot kana otak ieu rumus supaya ilmu nempel dina otak hoyong rumusna hoyong rumusna hoyong nyan cius halo hoyong rumusna. Tidak ini mah zaman modernnya karena HP deui leres. Di hudang sare dikasere deui HP deui saking cintana kana HP hudang sare ge nu pertama dibuka naon? Mata. Nya HP nya kieu nya. Gusti waduh Cibodas kieu nya. Kieu. Kakare geus buka mata buka. Itu simut atuh aja HP di HP deui Gusti. Tadi simut. Wah wow. Rumus menuntut ilmu rumusna A B C D naon cenah aja Acing tarik sekali dik naon A B C D aya nu terang naon hartosna siap diapalkeun nya ieu rumus menuntut ilmu diapalkeun rumus menuntut ilmu A B C D A na abuskeun B na astagfirullah C na Allah D na Gusti semua teu aya budak bae cing semangat sakali deui rumus nuntut ilmu kompak A B C D A na cing kompak asupkeun atawa abuskeun nu mana tah A na abuskeun B na C na colok D na basna rada diagengan seperti biasa rada agem saeutik cing jang deh santri unggul siap cing kompak sadaya bareng A B C D A na
balen naon diabuskeun cenah. Ibu apal diabuskeun naon Pak? Tah cenengan naon? Kana naon diabuskeunna? Kana otak. Konon otak dibagi hiji otak kanan, dua otak nu tengah we otak-otak. Dua babeskeun naon nu dibabeskeun? Ilmu deui kana naon? Kana mata dibabeskeun ilmu kana mata eta kana maka ngaji kudu bari ditinggal ulah nundut supaya teu nundutan rumusna kudu 747 naon cenah cek 7 tarik napas ditahan 4 detik dikeluarkan 7 detik siap cobaan 1 2 3 tarik napas tahan 4 minggu innalillahi wa keluar nanti anak cenah campaan si becek cena naon cecapkeun tulis neng tulis status untuk hari besok rumus nuntut ilmu abuskeun baboskeun cecepkeun dedekeun cena cecepkeun kana naon dicecepkeun kana cepil matakna cepil teh aya arti naon artina cepil nyecep nyempil naon cenah cepil teh nyecep nyempil kana hate matakna nu kaopat dedetkeun eta ilmu kana hate cing sakali deui cing kompak siap rumus nuntut ilmu A B C D A na B na C na D na rada semangat seetik raga pakai emosi seetik A na udah berhenti tarik jang naon nu diabuskeun teh jang ilmu kana naon kana otak siap dedet bebaskeun kana mata cecepkeun kana ceuli oke dedetkeun kana hate maka ngaji kudu bari dibuka mata dibuka cepil sareng dibuka hatena insya alhamdulillahirabbil Masya Allah makanya salawat kali salam kajunjungan orang sadaya habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad Rasul anu mulia suri tauladan panglima anu bijaksana nyentokeun ka urang mang pirang-pirang contoh neng cinta ka Rasul teh naon bukti cinta ka Rasul itu kalah ngalamun buktina cinta ka Rasul naon naon deui cek sholawat naon deui nganyuk henteu nganyuk kita mati saha ya Allah ya Karim di antarana orang perbanyak sholat maka saya tacan dilanjut orang perbanyak sholawat dulu siap sholawatan siap kompak siap moal nunutan moal baralik moal golek naon di dieu siap innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima siap Bapak salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah sekali deui salatullah salam Allah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalam bismillah
wabil hadi sekali deui tawasalna bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlid maras ngaji diapalkeun lamun ngaji kudu jampe ulah bari nyoha popotohan mah teu komo lamun bari sare bisi digondol ku kalong aya kalong cek bareng siap lamun ngaji kudu ulah bari nyoho komo lamun bari bisi dibawa ku awe Allah bonus istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah awas jangan banyak gibah amalanmu bisa musnah tuh dua kemarahan itu araya deh lanjutkan ya sih kalang kamu tukang cona siap lanjut istiqomah dalam ibadah Gusti barho teh bener agar engkau mendapat kena berkat mah apa wae awas jangan banyak maju saya nyolok mau bener ini hadirin kaum muslimin jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ceuh hoyong bagja alim hoyong bagja alim hoyong bagja alim hoyong bagja ih da ieu nama zaman 3R naon zaman 3R teh rarudet rarungsing rarungkan zaman 3R teh naon rudet rungsing naon rudetna barudak zaman ayeuna ditanya yang sabaraha rukun Islam jawabanna teh kamu nanya kamu bertanya-tanya aya nu kitu aya kopiahna ge bodas nyengir sorangan tadi kitu mun kitu teh apal ayeuna mah apal teh lagu TikTok sholawat batu apal zaman baheula mah zaman TikTok di lebuan ayeuna mah zaman TikTok di laguan jalma teh lebih barudak teh lebih apal lagu TikTok daripada sholat cappuccino asesino naon deui yang cik yang game naon we game hiji sok main game tara ya Allah ya kali nya tara sok zaman 3R teh naon tadi osok ibu rudet osok itu karudet jangar Gusti budak hayang jajan teu bere duit kadon nyanyi zaman ayeuna mah hayang jajan henteu diwaroku mama hayang jajan henteu diwaroku bapak pura-pura teu boga padahal teu pira jang eta apa di mana budak bapana pura-pura teu boga tugumanyaan balangsa dah itu mah nyaranyi budak teh wah ojo ge sarua kana HP mah apalnya cing urang teh sula ajoji tuh udah apa lanjutkeun cing opa ajoji ngaji teh kieu jadinya bener ya aya ngajian ganti syairna neng papat ulah poho kana salat teroret gitu cih ngaharuan kieu siga nu sawan kieu
teroret gitu atuh ngarang kok baca neng papat ulah poho kana salat teroret ulangi neng papat ulah poho kana salat neng puji ulah poho kana ngaji Bapak Ishak ulah poho kana infak Bapak Ridwan ulah poho kana wiridan lamun ngaji biwirna kudu jempe lamun ngaji matana ulah sare lamun ngaji ulah ngoprek HP wae bisi angke diteke kupa RT eta kupa RT eta kupa udang ding tadi bandi colok ngaji nyanya ngaraji hayang bagja yang kumaha cenah lamun hayang bagja maka dia kumpul oge orang dalam rangka menuju kebahagiaan betul insya dipanggil ku Allah dina salat hayya 'alal falah mari menuju kepada kebahagiaan betul osok salat osok subuh sabriji lohor asar maghrib isya nah bedanya di abi mah subuh hiji lohor hiji asar da teu nanya rakaat tinggal diputer deui ke dina YouTube nah teu nanya rakaat Allah nanya lagi sabriji eta subuh lohor sabriji hiji manya lohor dua geus salat deui ya Allah ya karim matana ya kudu fokus deui nya fokus deh ujang osok salat yang hayya 'alal shalah bapana gerak eta geus adan gerak ka masjid urang ge apal eta adan lain koma aya nu kitu aya nah maka kumaha urang supaya bagja supaya bahagia bukankah menikah tujuannya untuk menggapai kebahagiaan betul sehingga disebutkan di Al-Qur'an wa bil ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum dari tanda kekuasaan Allah diciptakan dari kalian sejenis kalian pasangan naon cenah cek pasangan betul maka doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi emangnya aku toren deser tanggung jawab sia di dia basuh kieu di panggung mari kita kieu bersama ya jadi poho deui tadi teh naon cek kieu ojo mah adan encan subuh nage ojo kalah ada lanjut bahagi bahkan doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi itu doa kebahagiaan dunia akhirat kumaha doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina tukang si gawe nunya ya Rob berikan kepadaku di dunia yang baik di akhirat yang baik hoyong di dunia anu sae hoyong mobil anu hade hoyong motor anu sae hoyong wih da geuning ayeuna merek motor teh macem-macem aya Nmax aya Aerox aya nu rada aneh mah Honda Beat eta rada aneh hah kumaha tulisanna so tak itu bahasa Inggris mah nya ngaco bahasa Inggris mah makanya diajar mah bahasa Arab bahasa Inggris mah I love you you love me you and I pak love gitu teh diangka ator
I like you, you like me, you and I paliuk-liuk. I hate you, you hate me, you and I pahitut-hitut. Isok tingali kawin mah seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan romantis luar biasa sok tingali silih uap ayangku geus 2 tahun masih diwawakeun dahar sorangan rek keluar angin ge ditahan tah sehari 2 hari seminggu 1 tahun mah geus 5 tahun mah dar dor di imah cek cuijah ka pamajikan salakina balas ku salakina udah kalian balas ke budak mah geus si mah teh mulak anjur gitu entahna kitu dari imam mah benernya kada tadian makanya geus tadi ya jengkol betul teh kesempatan disimut tutupan geus isukna teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pasangan mawat karena hitut keren pas karena hitut ya Allah viral dah setan ya Allah ya Karim nya laras Bu naon anu laras astagfirullah para babi teh ketargi apal mit mah tudung beureum tak inyeun eueuh soran teh nu gigirna we gigian geus ulah ngabahas eta ripuh hiji bagja di dunia betul da urang mah hayang sagalanya hayang sagala sampurna duit hayang loba imah hayang badag hayang lega taneuh hayang rea mobil hayang Tesla Tesla motor hayang Honda bener majikan hayang 2 itu cedih itu imah jadi itu tulisna kabina-bina siga budak SMA ari kana salat dikela-kela ari kana maksiat menikah nabi eta kadang urang mah hayang anu hebat betul atuh da bener urang mah keinginan teh hayang anu tinggi tapi di mana urang diperintah ku Allah salat diperintah zakat sedekah maka urang kadang dikela-kel padahal dina salat aya kabagjaan maka dia diwangun sakinah mawadah rahmah aya salah satuna dina salat kumatur musbagja teh cing rek Rasulullah aya 3 pekerjaan hiji patani 2 pedagang 3 PNS di antara nu 3 mana nu paling bagja PNS cenah coki ojek mah aya deui nu lain petani aya deui nu lain aduh dagang bujur supaya orang kepenasaran nanya ka petani datang assalamualaikum waalaikumsalam rada kolot aya naon cenayang bapak bade naros kamu nanya jagoan sajakina teh naros naon ujang kieu Pak kumaha rasana jadi petani aduh ujang jadi petani teh ripuh geuning jadi petani teh benar nah haripuh bapak jadi petani wah jadi petani mah kapanasan kahujanan bobolokot ku kesang bobolokot ku taneuh hasilna cantang tumunel komo lamun hujan wae komo lamun harodo wae tah ripuh jadi petani mah anu ngeunah mah pedagang eta petani nuduh ka pedagang wah datang we ka pedagang naik motor Honda PAT assalamualaikum waalaikumsalam rada tanggap saeutik bapak bade naros kumaha cik rasana jadi pedagang cok eta pedagang sarua cenah ujang jadi pedagang oge rip nah haripuna di mana jadi pedagang mah can mikiran modal na can mikiran hutang na can nu datang teh ngan saukur nanya unggul meuli mah henteu aya di dieu kitu aya katingali datiung teh warna oranye nanya unggul beda 500 jeung nu gigireun kaditu we teu jadi meuli mah ribu yang jadi pedagang oge hasilna can tangtu bundal bahkan zaman ayeuna mah beralih kana ongleng kana naon ceu da ayeuna mah serba toelnya zaman teh hayang meuli baju tinggal meuli calana tinggal
Meuli bala-bala tinggal toel naonna. Toel si bapakna. Tinggal toel ayeuna mah zaman canggih, zaman canggih. Matangna tapi kade ulah HP deui, HP deui nya. Ya Allah kitu bahaya kade. Cek pedagang teh. Tuh aya nu bagja mana PNS. Nah PNS bagja PNS manguna kubangunana unggal bulan menang cair menang duitna betul. Menang cuan. Menang naon? Cuan teh naon? Duit. Alhamdulillah dah. Abdi oge seueur ulama nya kieu dah. Seueur ulama teh seueur amal. Ya suudon ka usah teh. Mun loba amal kakarek loba duit. Dunia. Yang doa. Tapi memang orang teh butuh duit. Doa ulah cuy. Karena duit tuh aya isinya. Bu. Datang ke PNS. Datang Pak kumaha rasana jadi PNS eta cek PNS. Ujang sarua jadi PNS oge rip. Geuning raripuh, petani ripuh, pedagang ngeluh, PNS ngarahuh. Saha atuh nu bagja teh ari kieu mah sering tuduh. Aya we jalma saurang ngalewat. Buukna acak-acakan teu mikir kana buuk cungar cengir sorangan. Atuh bari ningali ka dieu nu gelona. Mah aku mirip nu gelo. Tela can beres tulisan lagi. Cungar cengir sorangan aya dahareun diwakeun teu mikiran baju pokona masih kanu bagja. Ya cenah cengir ditanya teh ari aa saha nu gelo. Ya Allah banyak bagja kudu jadi gelo ulah. Ternyata jalma anu bagja nyaeta jalma anu bersyukur karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh petani bersyukur maka ucapana alhamdulillah. Nah apa alhamdulillah? Yang jadi petani mah alhamdulillah. Hayang suluh tinggal ngalah, hayang cengek tinggal metik, hayang cau tinggal nuar, sanajan tangkal batur. Ya coba ya. Ya coba ya. Yang kewe dinaduskeun ke ulah ayeuna. Atuh nu kadua ka pedagang sarua kitu di mana ditanya pedagang bersyukur jawabanna alhamdulillah. Nah alhamdulillah pedagang manguna hayang beas tinggal nyiduk, hayang endog tinggal nyamot, hayang minyak tinggal merajalkeun. Alhamdulillah. PNS sarua kitu. Betul. Dapatan ge sarua PNS dah sebenarnya mah pagawean nungguan sawah. Ya. Pedagang PNS sarua pagawean nungguan sema. Nah semahna maruli di ditu Pak. Betul. Betul Bu, bade insyaallah. Neneng. Bahasa lemes nah tuh naon sok budak kaucu hoyong naon mun bapana kakak bismillahirrahmanirrahim bidoana bi otawe nenen alhamdulillah lamun teh kudu make bismillah nu pendek terus di akhirna alhamdulillah jadi kudu maca naon cenah bismillah alhamdulillah. Yang udah panjang bismillahirrahmanirrahim. Terus dia alhamdulillah. Itu macam anu panjangna bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nu leuwih panjang aya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Alhamdulillah. Jadi cenah kumaha bade teh kada maca naon? Bismillah dulu ya. Iya mah hanut pres. Bocah mah kada waras ya. Ribu. Lanjut, Bu. Tahun cenah bieu teh? Kekelangan. Astagfirullahaladzim.
hujan di buminya OTW neneknya. Oh, baja ternyata kanggo jalma anu bersyukur, maka dina pernikahan bersyukur tadi diaoskeun la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Halo gitu cowoknya bagi loba itu tadi mah keur nutup asa eueuh pas muka jadi ayah ajaib jadi mah Gusti ngan jauh lanjutlah di mana bersyukur maka Allah tambah ia kenikmatan ia pernikahan malamna diayakeun tasyakur bil nikmah di dia karempel mengkaji terus kemudian silaturahmi betul maka ngawas makan wae bari bahagia seuring ulah jam medud ngaji teh jam medud kitu nya bahagia gitu sebab naon orang yang berkumpul tujuannya mendapat ridho Allah mendapat ilmu pahalanya diberikan pahala sebesar haji dan umroh amin.